Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barea sadaya simkuring di dieu baris medar ngeunaan tutorial ngagunakeun Crossword Lab pikeun pangajaran babasan. Sakaacana ngepangkeun simkuring Kodratul Iqbal di kelas 4B Prodi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video dijieun pikeun nyumponan pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa nu diampu ku Bapak Hari Santosa Nugraha MPD. Tah baraya naon Crossword Lab teh? Tah Crossword Lab teh nyaeta web anu eusina teh TTS atawa tarucing cakra anu mana web ieu teh biasa dijadikan alternatif pikeun pangajaran di sekolah. Tah ieu teh aya kaonjoyan jeung kahengkeranana. Nu kahiji teh kaonjoyanna nyaeta haratis. Nu kadua teh saya dengan gunakeunana. Tah aya oge kahengkeranana nyaeta teu loba fitur, teras versina kitu-kitu keneh. Tah ayeuna mah lajeng wae kana cara ngagunakeun Crossword Lab. Nu mimiti teh nyaeta klik wae Google teras ketik Crossword Lab. Nah, saat itu muncul klik wae. Nah, teras scroll barea sasadaya teras aya kata kunci ieu. Tah kolom ieu dieusian ku clue atau napi kunci nu baris di pedar ku baraya. Tah ieu teh bade nyandak materi babasan. Teras tengah kolom nu kasalajengna nyaeta baraya sadayana bisa ngagunakeunana nyaeta surat tanapi walaran sareng clue nu bade dipasihkeun. Tah nu kenca teh nyaeta walaranana anu katuhu nyaeta clue anu baris ditampilkeun. Nah, kangge walaran sareng cluena teh aya gede hulu, panjang leungeun, buntut kasiran, amis budi, sareng hampang biri. Tah ieu mah tiasa nyaluyukeun. Kanggo kabutuhanana gitunya. Margi da ari tarucing cakra mah teu kawatasanan kuna naon. Nah, kanggo materina teh ngabantuan gede hulu, panjang leungeun, buntut kasiran, amis budi, sareng hampang birit. Nah, sekali deui kanggo kenca teh walaranana kanggo katuhu nyaeta cluena nu baris dipasihkeun. Nah, aya oge kolom ieu nyaeta kolom password. Nah, kolom password ieu bisa diisian ku naon bae. Nah, lajeng wae di scroll. Nah, tampilan teh sapertos kieu baraya. Kanggo ieu teu kawatasanan ya, gengs. Nah, lajeng wae kana permainanana atanapi kana gamesna. Tah kanggo tampilan teh sapertos kieu. Aya nu kahandap, aya nu datar. Mangga walar wae gitunya ku para murid saluyu tina parentah nu aya dina ieu web. Tah kanggo nu datar teh aya 3 soal. Anu nuruna aya 2 soal. Tah pamitos kasih sadayana pasti muncul bintang nandakeun soal parantos kaeusi sadayana tur bener sadayana. Tah pami bade di bagikeun tiasa disalin link teras dibagikeun kanu WA atanapi YouTube, email jeung sagala rupana. Itu peranti simkuring punten tina sada budaya kelepatan
Hatur nuhun tos manco. Tong hilap subscribe Sunda UPI. Tuh tisung kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.